Pas sore di hiji waktu simkuring panggih jeung babaturan. Aneh, wayah kieu can balik ka imahna, kalaka cicing nongkrong bari di baturan kuroko jeung kopi hideng. Baraya, aya lalaki atawa lobana lalaki leuwih resep cicing di jalan tibatan buru-buru balik ka imah. Sabab teu kabeh di imah jadi tempat anu tenang. Kadang lamun balik malah disampakeun masalah, disampakeun tuntutan, disampakeun obrolan anu ngabandingkeun rumah tangga jeung dulurna atawa tatangga. Padahal lalaki bisa jadi hayang istirahat neangan ketenangan di imah. Baraya mun ningali kaayaan berita ayeuna khususna di negeri urang, hirup ayeuna lain hampang, malah karasa berat. Tapi omat sababaraha akun anu kasim kuring curhat nyatana kabeh rata kaayaan ieu dina masalah ekonomi. Tong nepi imah jadi tempat perang pikiran atawa alasan lalaki jang neangan tenang di luar. Mending kan ukur ngopi bari udut sorangan. Kumaha lamun neangan ketenangan jeung kesenangan di luar tanpa malire kanu di imah? Karaos atanapi tos kajantenan, komen di kolom komentar. Hatur nuhun, mugia manfaat.